Abdi saur pun guru waktu teh dibagi karena opat. Aya waktu to'at, waktu nikmat, waktu maksiat, jeung waktu balai. Ketika waktu eta urang keur dina kaayaan to'at, maka orang sing yakin bisa ngalaksanakeun to'at teh kalayan izin Gusti Allah. Allah nu ngeresakeun, Allah nu ngijinan urang bisa ngalaksanakeun to'at seperti penting ayeuna. Penting ayeuna urang keur ibadah keur to'at ka Allah lain karena urang nu ahli ibadah. Lain karena urang jelema balalagur, lain karena urang turunan anu lain. Tapi karena Allah anu ngijinan urang aya dina waktu keur to'at ka anjeunna. Kudu diyakinkeun kitu. Ngarah urang ulah ngarasa jadi jalma anu pang ahli-ahlina ibadah. Di alam dunia ieu teu aya anu pantes jalma anu ngaku bahwa dirina ahli ibadah, bahwa dirina jelema anu pang anuna. Teu aya. Da hakikat nama sadayana oge diizinan ku Gusti Allah. Kullu syai'in kainun biidznillah. Sagala rupa terjadi aya kalayan izin Gusti Allah. Nu kadua waktu nikmat. Waktu orang keur meunang nikmat, maka orang wajib ngucapkeun alhamdulillah. Wajib ngucapkeun alhamdulillah. Ai tadi mah keur waktu taat wajib ngayakinkeun bahwa ieu teh anugerah ti Gusti Allah, pamasihan ti Gusti Allah. Allah masihan kesempatan ka urang ibadah. Lamun nu kadua mah waktu nikmat. Waktu Allah masihan nikmat ka urang, maka urang wajib ngucapkeun alhamdulillah. Nikmat sare, nikmat dahar, nikmat ngopi, nikmat ngariung, nikmat ngisi, nikmat hitut, nikmat segala rupa. Udud. Nikmat ngalepus, ngan udud weh. Ta udud teh nikmat cek nu beuki, maka ketika orang menang nikmat udud maka wajib ngucapkeun alhamdulillah. Nu sok arudud, sok alhamdulillah tara. Maruk lain nikmat eta teh udud teh. Kudu ngucapkeun alhamdulillah. Kepancena ududna makruh nya ceuk saha teu. Makruh udud mah ngan anu ku urang disukuran nikmatna lain makruh ududna. Da jengkol jeung peuteuy ge makruh. Tapi ketika nikmat dahar jeung jengkol atawa nikmat dahar jeung peuteuy maka wajib urang ngucapkeun alhamdulillah. Eta teh sok kapopohokeun ku urang teh. Bener? Ya sok paroho. Ah da ieu mah geus biasa. Sia geus biasa. Ke we dibere paut bahe aing geus atuh. Atur nuhun ah. Ke we dibere gering, tanyakeun kana asam urat. Nempo jengkol teh kot hayang kumaha, mah ai beuki mah beuki ngan tempo ngadahar sok nyautan. Cenah cek nu beunang penyakit asam urat. Ai urang mah nu teu boga penyakit asam urat, jengkol habek peuteuy habek. Nikmat we, teu karasa nikmatna jengkol jeung peuteuy teh karasana ku jelema anu geus beunang asam urat. Bener? Sok kapopohokeun teh ku urang. Aing geus hitut sok alhamdulillah tara. Tapi arosok hitut mah. Kunaon teh alhamdulillah, da hitut teh nikmat. Sok teu bisa hitut 12 poe we. Mulik bak teu pararuguh. Meunang hitut deui teh alhamdulillah ya Allah dipaparin nikmat. Nikmat bisa gitu. Teh itu urusanna jeung waktu ieu. Waktu urang dibere nikmat. Aya waktuna eta nikmat dicabut ku Allah. Napikeun ka kabayu asih, ka tamrin, ka siloam, karena teu bisa hitut.
8 juta itu tungkul 8 juta mending beli motor dan nikmati teh mahal saya teh itu teh rek nu disadar rek nu henteu rek nu bau rek nu henteu sekali pelecus 8 juta bayangkeun daripada mayar hitut mending syukuran para roho diberi hitut teh cus Allah geus begitu aya kuguna komo lamun bari jahil mangabokok batur oh we kana alhamdulillah teh bener teh bener da aing oge kitu matak bisa ngomong kieu mah sok poho aing sarua teu moal nyangkal sarua jadi daripada engke dibalikeun kos nu heueuh aing ge kitu ini ngaku we tah ayeuna mah yeuh da kuring ge dielingan ku guru oh nya kitu teh nikmat kunaon aing teh tara alhamdulillah tah ayeuna mah kuring ge ngabejaan ka sadarea memeh mayar 8 juta ka Siloam jang mayar hitut memeh teu bisa hitut mending kene buru-buru setelah itu teh alhamdulillah sing jero alhamdulillah na bari syukur ya Allah nuhun dipaparin tiasa maruk teu nikmat odep eta hitu gagal bisa ngising beres ngising sok kumaha ombe heula cebok ngising teh cewek heula tuluy alhamdulillah tapi di luar kamar mandi ulah keur cengogo kene alhamdulillah salah teu meunang di kamar mandi mah ulah sok kitu kecuali dina hate urang alhamdulillah dipaparin nikmat isi udang sare osok alhamdulillah jawab ieu marek osok rek henteu da moal ngadat moal biasa we muludan ieu atuh piraku muludan silih carekan osok alhamdulillah udang sare geus kitu deh tara mah tara we teu moal naon moal ieu urang mah ieu urang muludan anu bari santai we heuh teu santai we biasa we da geus kamari tararegang na mali ayeuna mah urang sararantai we muludan nya nu sakitar urang we lah udang sare alhamdulillah li aya doana arapal keneh pan eta teh doa udang sare diapalkeun teh keur leutik hungkul malahan mah nu macana ge budak hungkul budak TK budak SD geus karolot mah paroho alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur alhamdulillah hirup deui jadi udang sare teh atuh kieu lah disundakeun alhamdulillah dihirupkeun deui sebab jelema sare teh paeh jelema sare teh paeh atawa maot gara memeh sarena jampe nage bismikallahumma ahya wa bismika amut bismikallahumma ahya kalawan nyebat jenengan anjeun Gusti abdi hirup wa bismika amut jeung kalawan nyebat jenengan anjeun Gusti abdi bade maot amut bade maot lepe urang teh sare teh maot cirina sare maot tara ngeuh nu sare keur hirupna mah gumasep gumulis keur sare mah calangan teu ararengeuh ieu teu nyaho gegereun urang teh aya nu moto teu nyaho gegereun urang aya saha calangan ngelai jelema sare mah tara inget da naon bener bener nang karak bongkar we terkadang mah orat ka mana-mana ka era urut perang hungkul suku papak pelor keur hirup keneh mah ditarutupan era geus hees mah da ngarak bengkang ka mana we sare teh maot teu areling jelema
lila orang marawat lamun ayeuna orang sare di jam 10 hudang-hudang jam 7 isuk sabaraha jam siapa begitu ku Allah dihudangkeun deui langsung doana ge alhamdulillahilladzi ahyana sagala puji kagungan Gusti anu parantos ngahirupkeun deui ka abdi sadaya ba'dama amatana saatosna Gusti ngamaotkeun ka abdi sadaya. Urang dihirupkeun deui ku Allah ulang sare ti kamari ieu unggal peuting urang marawat. Tapi dihirupkeun deui marawat dihirupkeun deui geus sabaraha puluh taun. Nu aki-aki jeung nini-nini sabaraha puluh taun latihan maot unggal peuting. Can nu sarena beurang latihan maot we unggal peuting. Ku Allah teh dihirupkeun deui. Kete maot teh dihirupkeun deui. Maot teh dihirupkeun deui. Ari hidang teu. Tadi tasawur pagersa. Ketua MUI anu geus ngawabarkeun ka urang sararea. Urang teh dititah ibadah ku Gusti Allah teh. Eta siang geus dimaotkeun dihirupkeun, geus dimaotkeun dihirupkeun, dimaotkeun dihirupkeun. Unggal peuting sabaraha puluh taun tak. Teu daek keneh ibadah. Tu eling-eling. Aisyah teh hang dimaotkeun nyaan. Mun hang dimaotkeun nyaan sok atuh ngomong Gusti abdi mah penting ieu hayang dimaotkeun nyaan. Erek. Udah embung betah kene di alam dunia Persib can bea. Tadi main deui teh meunang di cenah tadi mah. Aing tadi bere teu ngeuh tadi mah. Sugan teh Persib menang 4 cenah. Kamari mangan remis aja remis 3 cakul. Mimiti menang teh jeung Bayangkara. Si Febri eta lamun unggal nyepak si Febri kos kitu geus tah. Teu penasaran aing ngalatih manehna tah. Tempo menang mah diaku ku urang. Tempo elek nyao saha si Febri ge kasebeleun bararutut Persib teh. Boro mah ku aing didukung hanas rati boy hantu. Eleh. Tah lamun menang mah Febri atuh. Itu urang mah. Asal menang dipuji mun eleh koyok. Tadi dikoyok di lebok sebelumnya. Hayang we lalajo. Teh tadi mah menang. Asal aing ke lalajo menang ya Persib. Aing lalajo remis piamakeun. Nikmat pan lalajo Persib menang. Itu kita alhamdulillah na tadi. Ya Allah ya Rabbi. Padahal orang pun Persib menang, orang mah teu kabagian naon. Sugan menang berkat kitu teh Persib. Menang duit, menang oteng teu. Begitu Persib eleh urang teu miluan mayar teu. Tapi sok aya kabunga, tak ite nikmat ti Gusti Allah. Kunaon tara syukur alhamdulillah aya kabunga kieu. Tak ayeuna da jeker main saja eleh menang. Eleh bodoh. Rek menang paduli teuing. Pokona mah ayeuna mah muludan deui jeung urang mah. Muludan deui. Jadi waktu nu kasabaraha cenah teh waktu nikmat teh. Nu kadua nu kahiji nikmat waktu taat wajib ngayakinkeun ieu teh pamasihan ti Allah. Allah mere ka urang salat, Allah mere ka urang puasa, Allah mere ka urang bisa ngaji, Allah kitu kabeh ti Gusti Allah. Nu kadua Allah mere ka urang nikmat. Maka wajib urang syukurna, wajib ngucapkeun alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabeh tanpa terkecuali segala kanikmatan nu karasa ku urang pamasihan ti Gusti Allah maka urang wajib syukurna wajib ngucapkeunana wajib ngucapkeun alhamdulillah. Alhamdulillah.